pusar kota di Gedeng. Kabeneran kuring cicing di hiji dayeuh leutik gernah mernah tumanina tur sagala aya kayaning hotel, bioskop, mall, pasar gede, pasar leutik, parumahan agreng, nepi ka pakumis oge aya, padumukan kumuh jeung miskin. Hiji poe kuring nyorangan indit kelempangan ka puseur kota. Ceuk bahasa ayeuna mah cenah sepor. Makna mah sangkan kapoe tuluy kaluar kesang najaga ieu awak teu katerapan sakadang corona anu masih kene rame diibar-iburkeun di TV atawa dina media sosial. Malah pamarentah oge ngaluarkeun deui aturan perpanjangan PPKM level 4 nya cindekna sangkan jalma tong loba teuing ruang riung sanes kitu Om Bobi. Indit sport teh kira-kira jam 6:30 keur meujeuhna panon poe bijil pada luhur ti beulah wetan. Katambah ari isuk-isuk keneh mah jalan oge henteu rame, masih keneh sepi jeung teu loba teuing kendaraan anu lalar lilir. Reg kuring ngarandeg hareupeun Masjid Agung loba patugas sarigep ngagedeng jalan teu saeutik oge patugas anu baris lir upacara bandera di tengah jalan. Lempang kuring rada lalaunan bari ngareret kana tulisan plang anu dibabawa ku salah sahiji patugas. Kendaraan ganjil diizinkan masuk. Waduh, kendaraan ganjil cek hate kuring bari tuluy nanyakeun ka patugas, Pak, naon maksudna kendaraan ganjil? Cek kuring, eta kendaraan anu plat nomor tungtungna ganjil bisa asup ka ieu dayeuh. Lamun plat nomorna genap teu bisa wayahna kudu cicing. Gitu patugas ngajentreng. Cakaka kuring suri tarik pisan. Naon bet seuri teh? Patugas nanya ka kuring bari rada ini seutik. Kieu Pak, kuring salah sangka ari pipikiran kuring teh ari ganjil kendaraan anu teu luyu jeung batur.
bana 20 atuh atawa mobil bana 100 atuh atawa nempo mobil jika beca atawa jika beca jika mobil tah kitu ari cekring anu ganjil mah kitu tembal kuring ka petugas lila sajongjonan patugas oge miu seuring ngagagak bareng jeung kuring ari patugas anu sejen ngadon melong meureun teu kaharti naon anu diseunseurikeun tah kitu dongengna